Simpuling kantos maca surat Yasin 2 kali terus ditiupkeun kana air minum. Si air minum eta sagelas dipastikeun ku anu kasurupan, manehna anu kasurupan ngabura-burakeun eta cai. Pertanyaan, dina kondisi kitu tepat atau tidak Al-Quran sebagai obat syifa? Syifaun ma bisyudur, Quran itu obat penyakit hati. Pilih ciptaan naonnya penyakit hati, ari kasurupan penyakit hati lain. Kemudian kasurupan itu di Quran memang ayat fungsi riwayat menjelaskan, bacalah kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbin nas, supaya setan itu lupa. Itu memang ayat. Malahan Al-Fatihah disebut surat atau ayat ruqyah doa anu bisa kurang dibaca bikin penyakit tertentu, model nyeri mata, baca Al-Fatihah. Murian jeung kapacok kuda, bangsa nu kapacok-kapacokan itu hadisna aya. Urusan engke mujarab jeung teu nama tanya we ka diri urang sorangan. Ya Allah pun pasti lamun ngadoa jelema pasti dijabah ngan Allah teh nganyatakeun diijabah doa teh gumantung kana kaayaan jelema. Tapi eta oge ulah dijadikeun primadona, ulah dijadikeun hiji-hijina sebagai upaya anu ge akhirna percaya Al-Fatihah teh nyageurkeun lain nu bahaya. Ya. Nah, simpuling sok sanajan aya riwayat itu yang Al-Fatihah atawa mu'awwidzatain itu qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq dibacakeun kan gering gen saban gering untuk saban-saban penyakit terus dibacakan gitu. Itu getah penyakit mentilu itu teh, jadi mata murian, panas tiris, sing dipacok kalajengking, pacok koral, pacok kuda, pacok ayam ya. Nah, baca eta ngan kade. Nah, jadi akidah anu kudu bener. Lamun akidah ente bener, engke teh bakal balik anu dijadikan keyakinan nyageurkeun teh lain Allah tapi Al-Fatihah. Cager ku Al-Fatihah berarti Al-Fatihah nyageurkeun itu lain Allah tak ieu bahayana. Menuntung sabar-sabar beda Al-Fatihah dikembalikan. Sebenarnya sering memang menerima pertanyaan model itu. Gunaan make cai ya, memang ayah cai teh itu kebiasaan ya anu dilaksanakan ku Ibnu Abbas. Sebenarnya tak cak naluntik nah riwayat sahih teman teh ngan kungsi maca kitu Ibnu Abbas teh. Eta teh dipake teh karena jelma anu katerjang penyakit panas sedekah harti atuh. Penyakit panas pan kurang sok dikompres. Jadi Ibnu Abbas teh sageusna maca ruqyah teh doa yang jawokan. Ya, terus maca doa ya nungkeun masa gelas. Da segelas kudu dikucurkeun mah teu malmahi. Mun saemer saklopkeun. Harti kedina kondisi panas dicebor tiis gitu. Rasional sebenarnya Bapak. Kan lamun urang dilaksanakeun akidah urang kudu kuat teuing. Bisi
terus yang ngajarkeun teh cai. Komo lamun ustad kitu gawe tuh ucai ustad mencager nah hari uang teh lamun terus itu terjerumus karena kemusyrikan. Mana lamun mah urang maca Al-Fatihah sebagai ruqyah, muawwidzatain sebagai sebagai ruqyah, untung terbukalah jeung teu ngajakeun deui jeung kudu pilih-pilih saha ieu pasien saban pasien sabab nuarkeun pasien teh tuh saiti haji eta mencager pasien nuarkeun teh da anu ngaruqyah teh mung diwar-warkeun teh lantaran lamun diwar-warkeun ke pasien akhirna jadi tudingan jadi dukun sedangkan dia tuding ke paling terkena mana leuwih entong sesakit paling-paling lamun urang nyeri serangan dari mata sama mata urang ku urang we lamun ngabejakeun itu mulia sanurianna urang baca eta ku urang we cai nanti urang diuyuk ku urang itu geus tong dikabaturkeun sulit dikabaturkeun hariwang tudingan kemusyrikan itu keur urang apa sih ya akidah umat Islam itu kiwai geus lebihkeun ka mana rencana setingkat utuhna akidah para tabi'in para sahabat nah amalkeunlah simkuring bisa Al-Fatihah cai aya segelas lebih mah tapi yang terbatur akhir serangan we nya kadek deui urang oke akidah urang kudu pepatahan cager teh percaya waduh bahaya itu habis kan persoalan puasa itu